rupa-rupa jelema teh alah kurusu-kurusuna lulumpatan kadon pas gok teh naon teh milu ka WC gitu padahal mah tuh di mana we gitu milu ka WC batur. Kang naon maneh bieu manggihan Kang Jabrik teh aya tadi ngaliwat erek naon tah urang teh perlu dititah alah kita pangagaruankeun Kang Jabrik usaha maneh teh acara riweuh kieu ye poe ieu alah Gusti tadi nu milu ka WC ayeuna ieu neangan si Jabrik itu ditutungguan ku Kang Udan urang kita pangagaruankeun gitu aya naon eta tadi pisan ngaliwat ka dieu urang ge minta bako ka manehanana pas manehna teu mawa deui minta bako Kang tuh di Kang Udan itu loba bako mah Kang hayang sakumaha aya sok rek nu kawak nu biasa nu hampang nu berat aya kari datang si Akang urang kerek minta ka ditu ka Kang Udan kemana tadi Kang Jabrik lompatna ka imah urang eta milu ka WC tadi manehna lulumpatan anu sugan teh naon kitu ripek naon hayang ngawelu geura alah Gusti hayang ngawelu terus ka urang nginjem WC gitu nginjem WC cenah sakedeung teu kuat ada sugan teh naon lulumpatan teh sugan teh naon gitu ripek naon nyeri beteung maneh teh nyeri beteung nginjem WC ka urang milu ka WC cenah aya sadi mah cek urang teh we sasaha kitu juga da teu ditulakan Kang kuatir eta si Kang Udan nungguan gitu cenah ka dieu Kang Jabrik perlu naon cenah eta pangnaliankeun mamarit cenah dek museup isuk dek indit ka Cisadawarna ngabring isuk indit mah naon teh biasa geus isa Akang dek milu mah moal urang dek ngaborong jeung itu tuh jeung balad di ten Marseille mah eda kadungora teh geuning nu mana eta kan maneh pernah milu lain basa eta teh maneh teh kan di Bagong geuning di dinya ira cenah ngaborongna isuk sarua dek milu maneh moal atuh urang ngapana di ka Cisadawarna Kang Hendar teh moal